Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaya puji milik Allah, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun hanca nu katuna hanca kamari nyaeta masih nerangkeun fadilah saum Ramadan dina kitab Duratun Nasihin halaman 12 mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma saumul khawasil khawas sareng anapun ari puasa khawasil khawas pasaumul qalbi maka eta puasa na hate anil himmamil daniyati tina cita-cita anu hina wal afkari dunyawiyati jeung pirang-pirang berpikir nanu bangsa dunyawi wa kafuhu jeung nyegahna ieu hate amma tina perkara siwallahi salianti Allah bil kulliyati kalawan sakabehna. Fa idza tafakkaro maka di mana-mana tafakur saha hadasoimu ieu jalma nu puasa pima dina perkara siwallahi salian Allah yahsulu maka bakal hasil naon al fitru fitrah bersih min saumihi tina puasa na ieu soim wa huwa ari ieu saum khawasil khawas teh rutbatul anbiya'i eta martabatna para nabi wasidikina sareng martabatna para sidikin. Maksadna hadirin jamaah ahli pangaosan nu kusim kuring dihormati, kamari diterangkeun bahwa tingkatan puasa teh aya 3, hiji aya puasa awam, 2 aya puasa khawas, 3 puasa khawasil khawas. Taina bade ngabahas puasa tingkatan anu katilu nyaeta puasa khawasil khawas. Puasa khawasil khawas wa amma shaum khawasil khawas fa shaumul qalbi. Puasa khawasil khawas mah nyaeta puasa na hate. Jadi sajabana puasa khawasil khawas mah sajabana nahan lapar di subuh sampai maghrib, nahan ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa, oge puasana sakabeh anggota badan, ngajaga na ieu panca indra tinu dimakruhkeun komo anu diharamkeun, sajabina teh eta bari puasa shaumil qalbi, puasa hate. Hate puasa. Kumaha puasana hate? Anil himamil ladiniyati. Tina cita-cita atau kabingung anu bangsa hina. Jadi teu aya nu matak naon, matak ngabingungkeun nu matak naon dina hate cita-cita hayang anu teu aya. Ari hate mah naon sababna? Na puasa qalbi mah puasa anu hate mah ieu puasana martabat para nabi, para sidikin, para wali. Engke dina bab hate mah segala sesuatu teh bakal ngarasakeun sadayana kamurahan ti Gusti Allah. Contoh misalna sapertikeun ningala naon bae perkara oge setiap makhluk anu didamel ku Allah sakunu katingal makhluk pasti dina hate bakal ngarasakeun setiap makhluk moal lepas tina kholikna. Setiap nu didamel pasti aya nu ngadamelna. Saha nu ngadamelna teh kholik nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Matak puasa tingkatan khawasil khawas mah wal afkarin adunyawiyati moal berpikir dina masalah haliyah dunia. Justru masalah haliyah dunia ge bakal jadi cukang lantaran hatena taqarrub ka Allah, hatena bakal tafakur ka Gusti Allah.
sesuai dina ti payun kusim kuring dijelaskeun tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Tafakur dina dadamelan Allah wala tafakkaru fi datillah tong wala tatafakkaru fi datillah jeung ulah tafakur arajeun kabeh dina dat Gusti Allah. Jadi tafakur dina khalqillah. Contoh misalna jalma anu puasa kolbu mah puasa khawasil khawas mah ningali atawa naon bae nu kadenge ningali segala sesuatu misalna ningali makhluk Allah ningal gunung baka karasa ieu gunung teh sakabeh perkara tapak kudrot irodatna Allah taala ieun ieu teh tapak kudrot irodatna Allah taala ayeuna geus tangtu geus bukti padahal ieu teh geus dina suluhi dina sagala rupa hal perkara oge ari anu puasa khawasil khawas mah moal lepas ti Gusti Allah hate selalu ngait dikrullah selalu dikir ka Gusti Allah. Contoh ketika urang jalma anu naon mah anu puasa khawasil khawas mah ketika menang nikmat tarohlah menang rezeki menang duit ketika menang duit menang rezeki teh moal katinggal duit na katinggal naonna minimal malatas saha nu ngatur rezeki dina hatena teh nu ngatur rezeki teh petugas Allah malaikat Mikail sedengkeun malaikat Mikail teh geus ditugaskeun ku Allah ieu rezeki ieu duit teh kudu datang ka urang sedengkeun ari malaikat Mikail petugas ti Allah berarti moal lepas tina perintah Allah berarti ieu hakikatna rezeki nu datang ka urang teh ti saha ti Gusti Allah bakal karasa nikmatna keur jalma nu tingkat khawasil khawas mah moal lepas hatena selalu dikrullah dikir inget selalu inget ka Gusti Allah dina sagala rupa hal oge ketika jalmi anu naon anu khawasil khawas mah teu puguh-puguh aya jalma gantawang nyarekan moal amek naon margina moal amek sabab kahongkeun ku jalma anu tingkatan puasa khawasil khawas mah keur puasa ujug-ujug aya gantawang nu nyarekan bakal kahongkeun oh eta teh dikitukeun ku Gusti Allah ngarah naon dikitukeun eta jalma ngarah supaya dikitukeun ku Allah nyarekan ka urang keur muji kaimanan urang sejauh mana urang imanna wabil qadari khairihi wa syarrihi sejauh mana urang imana kana papas teh nu sae sareng nu awon oh eta teh dikitukeun ku Allah keur nguji kaimanan urang jadi weh kahongkeun oh ieu teh tapak kudrat irodatna Allah taala sakabeh nu mungkin wungkul tapak damel Gusti Allah dikitukeun mata hatena moal lepas tina dikrullah selalu dikir inget ka Gusti Allah mata waqafahu amma siwallah bil kuliah jalma anu puasa khawasil khawas mah selalu nyegah kana hatena jalma khawasil khawas mah tina perkara salian Allah taala bil kuliah sakabehna moal lepas kabehanana ge moal naon bakal nyegah tina salian Allah pasti segala sesuatu ge bakal karasa wungkul tapak damel Gusti Allah rek miga segala rupa halna oge ituna puasa khawasil khawas matak wihan deui ngaran puasa khawasil khawas mah sajabana puasa dirina nahan lapar jeung haus ngajaga nu ngabatalkeun kana puasa ti mimiti subuh sampai adzan maghrib ngajaga panca indra deui nya tina nu dilanggar nu dilarang ku agama nu dilarang ku Allah sareng Rasulna oge puasa kolbu puasa hate ge milu puasa hatena oge tak moal lepas hatena selalu naon selalu dikrullah dikir ka Gusti Allah dikirna aya geus puguh dina segala sesuatu dikir ka Allah selalu inget ka Allah bahkan selalu nafakuran sakabeh perkara nu katingal ka kuping ka denge ku manehna moal lepas tina naon dipake bahan keur naon bahan keur thariqah keur jalan menuju usulna ka Gusti Allah itulah puasa naon puasa khawasil khawas matak fa inna tahqiqa hadal maqami maka di mana geus jelas ieu makom ieu martabat al iqbalu ilallah eta madep ka Gusti Allah taala bil kulliyati sakabehna maka sakabehna nepi ka Gusti Allah panari urang mah tara nepi ka Allah itu batasna naon oge urang mah
ketika urang mah aya meunang nikmat nang duit teh sok poho kanu saha kanu merekna itu komo sampai inget ka Gusti Allah makan sok poho urang mah itu kanu merekna oge mere duit mere rezeki geus poho panca keterangan ketika urang menang nikmat menang rezeki urang kudu bersyukur meme syukur ka Allah teh kudu syukur heula ka saha kudu syukur heula ka kepada jalmi sabab aya keterangan man lam yaskurin nas lam yaskurillah jalma nu teu syukuran ka manusia eta teh sarua jeung teu syukuran ka Gusti Allah. Mata supaya orang bakal karasa syukuran ka Allah pertama kudu syukuran heula ka manusia. Contoh syukuran ka manusia taruh leh urang teh menang naon menang duit nu mere duit ti saha nu mawa duit teh berarti tetap ti saha teh eta jalma kenapa kudu nganuhunkeun heula ka eta jalma sabab ieu jalma nu jadi sababiah mawa duit ka urang geus katoong ti eta jalma ieu jalma ditugaskeun ku naon mawa duit ka urang teh inget weh ka petugas Allah anu ngatur rezeki saha malaikat Mikail melalui eta jalma kadeukeut kitu nya tah katarima ku urang berarti diatur ku saha petugas Allah malaikat Mikail kadituna malaikat Mikail petugas Allah berarti ieu rezeki teh hakikatna ti saha ti Gusti Allah matak malepas hatena selalu zikrullah dikir ka Gusti Allah matak ketika menang rezeki menang daun bae oge bakal bersyukur alhamdulillah terus jalmi nu naon mah jalmi anu puasa khawasil khawas entak pah eta mah berat itunya berarti mun di urang mah puasa khawasil khawas di dia diterangkeun wahwa rutbatul anbiya wasiddiqin martabatna para nabi martabatna para siddiqin termasuk para wali-wali Allah waliullah itu puasana puasa khawasil khawas tegasna saumul qalbi puasana puasana hate itu puasana dina hate asa dina naonna be taeuna teh matak kanggo urang mah ulah ngudag-ngudag puasa khawasil khawas gitu nya minimal puasa khawas we puasa anu khusus gitu nu tadi teh ya puasa khawas sakamari nyaeta puasana sholihin puasana ngajaga panca indera ulah sampai ya panca indera terjerumus dina ngalakukeun dosa moal sampurna ieu puasa khawas moal sampurna urang menangkeun puasa khawas lamun teu ngalaksanakeun ngadawamkeun 5 perkara nu didawamkeun teh kamari geus dijelaskeun nyaeta ngajaga tina naon nu kudu dijagana kahiji ngajaga tina lisan itu kadua kudu dijaga hiji lisan kudu dijaga terus nu kadua kudu dijaga naon deui panon tina doraka 2 lisan kudu dijaga katilu dijaga teh cepil kaopat sakabeh anggota badan nu kalima kudu dijaga teh nyaeta nomor kalima anu kudu dijaga teh kamari geus dijelaskeun nu kudu dijaga teh teu meunang tuang ku buka ku barang halal sok sanajan ku barang halal tapi ulah sampai kamerkaan eta minimal urang tingkatkeun tina puasa awam janten puasa khawas ai puasa khawasil khawas mah nya syukur-syukur urang bisa tembus nepi kana puasa khawasil khawas nyaeta puasa kolbu puasa hati dari puasa khawasil khawas mah jageus moal aya dira aya pengakuan urang bisa anu moal diaku nu urang geus kembali kana nol segala sesuatu ge ngarasakeun eta teh kamurahan ti Gusti Allah puasa khawasil khawas mah sakitu penginten penjelasan ti simkuring mengenai tingkatan puasa kahiji puasa awam 2 puasa khawas tingkatan katilu puasa khawasil khawas urang lajengkeun deui kana hancana Jubdatul Wa'idin ilam kanyakeun ku anjeun ana sauma sanyana puasa ibadatun eta teh ibadah layaqauh teu tumiba alaiha kana ieu ibadah naon hawasul ibadi panca indrana pirang-pirang hamba pala ya'lamu maka taenu terangeun hu kana ieu saum saha illallahu kecuali Gusti Allah paso imu maka rijal manu puasa pasoro
maka jadi naon asaumu puasa ibadatun eta ibadah baina robbi antara pangeran wal abdi sareng hamba. Panyahokeun bahwa tina puasa teh termasuk ibadah. Puasa teh termasuk ibadah, layaqau alaiha khawasul ibadah. Jadi henteu tumiba dina ieu ibadah teh panca indrana pirang-pirang hamba-hamba Allah anu ibadah. Mata moal aya nu apaleun kana ibadah ieu, kana ibadah puasa kecuali Gusti Allah. Mata moal aya nu apaleun kana puasa mah kecuali saha? Wasara asaumu ibadatu baina robbi wal abdi, puasa teh ibadahna antara Rob, antara pangeran, antara Allah jeung hambana. Itu dina puasa. Kulantaran puasa teh mangrupakeun ibadahna antara Rob jeung hambana, walamma kana samang-samangsa kabuktian ya ibadah baina Rob wal abdi, hada ari saum ibadatun netata ibadah. Takulantaran kitu puasa teh termasuk ibadah wa ta'atu sareng taat. Jadi puasa teh termasuk ibadah jeung taat, la ya'rifu nutu apaleun hakana ieu ibadah jeung taat saha illallahu kecuali Gusti Allah. Kulantaran moal aya nu apaleun kana ibadahna antara hamba jeung Allah, batur moal aya nu apaleun kecuali hambana jeung Gusti Allah, maka adhofa nikelkeun Allah hakana ieu ibadah kana taat ila nafsihi di adhofa nyarandekeun Allah hakana ieu ibadah saum tadi ila nafsihi kadat Allah. Mata puasa mah antara hamba, antara Allah sareng hambana. Pakola atau sesuai pakola maka ngadauh Allah, janji Allah yang ibadah teh antara Rob jeung hambana, maka Allah ngadauh dina Al-Qur'an pasaumu asaumu ari puasa li eta pikeun kami saur Allah, wa ana uzi ujeng ari kami uzi eta nu bakal ngabales kami bihi kana ieu saum. Jadi puasa mah antara Allah jeung Robna. Kulantaran kitu cek Allah puasa mah keur kami, maka kami nu bakal naonna, kami nu bakal ngaganjarna. Bahkan anu nyarioskeun deui wakila jeung dicaritakeun adzafahu ila nafsihi, nyarandekeun Allah kana puasa ila nafsi kadat Allah, naon margina disarandekeun ieu puasa jeung dat Allah, maka pangna disarandekeun teh margi li anna sauma karna sanyana puasa ibadatun eta ibadah layaqau anu henteu tumiba li ahadin ka seseorang pihadina ieu ibadah saum naon syirkatun rerejengan ma Allah taala sarta Allah taala. Jadi pangna disarandekeun ieu puasa jeung dat Allah margi punten ibadah puasa mah moal aya hiji perkara oge nu tumiba dina puasa, moal aya terjadi musyrik dina puasa mah naon sababna? Moal aya nu tumiba anu ngaduakeun jeung salian Allah, leres teu dina puasa mah. Matak jama puasa mah antara hambana jeung Gusti Allah. Matak moal aya nu bisa dimusyrikkeun dina ibadah puasa mah, matak teu aya nu ngarencangan ka Gusti Allah. Naon margina? Margi li anna minal ibadi, karena sanyana ti pirang-pirang hamba man ari aya jalma ya'budu anu ibadah jalma asonama kana berhala, wa yasjudu jeung sujud jalma lahu kana ieu sonam, wa yusolli jeung salat ieu jalma li syamsi karena panon poe, wal qamari jeung bulan, yatasaddaqu jeung ngabenerkeun jalma li ajli sonami kana arah-arah berhala, wa hum ari ieu man al kufaru eta kufar. Walaisa jeung teu aya minal ibadi ti pirang-pirang hamba naon ahadun seseorang yasumunu puasa ahad li sonami pikeun berhala, wali syamsi jeung pikeun aulil syamsi atau pikeun panon poe, aulil qamari atau karena bulan, aulil nahari atau karena aul nahar atau karena berang, bal yasumu balik ta puasa ieu abdi ieu jalma Allah taala karena Allah taala khalison barina murni ikhlas. Jadi kulantaran naon? Kulantaran ieu puasa mah moal aya musyrik, karena puasa mah antara Rob jeung hambana, antara hamba jeung Gusti Allah na, karena sanyana pirang-pirang minal ibad, pirang-pirang hamba anu ibadah pan aya jalma
Misal aya jama-jama nu ibadah karena berhala, aya nu sujud karena berhala, aya jama nu salat karena aya panon poe, karena aya bulan, karena aya jama nu ngayakinkeun ngabenerkeun kana naon, kana aya berhala. Berarti itu musyrik. Wahum al-kufar, berarti eta jama-jama dihukuman kafir. Walaisa minal ibadah dunya sumu lisonam, sedengkeun teu aya ti pirang-pirang hamba Allah anu ibadahna puasa teu aya puasa karena perintah berhala, karena puasa karena panon poe, karena puasa karena bulan. Itunya naon mal teu aya, margi puasa mah khusus bal yasumu Allah taala kholison, puasa mah murni karena Allah jama puasa mah. Matak pantas cek tadi ieu Allah nyarandikeun Allah kana puasa linapsi kadatna Allah. Karena antara Allah jeung hamba-na puasa mah takulantaran kitu falamma kana maka samang-samangsa kabuktian naon hadza kabuktianana ieu saum ibadatun eta ibadah layut ta'abadu eta henteu bisa diibadahan biha kalawan ieu ibadah li ghairillahi pikeun salian Allah. Kulantaran puasa mah ibadahna benar-benar nu ibadah karena Allah, teu bisa ieu puasa diibadahan ieu ibadah ku karena salian Allah. Pasti nu puasa mah tetep ibadahna lillah karena Allah. Sedengkeun ari ibadah nu karena Allah wahia ibadatun khalisatun eta teh ibadah anu ikhlas, ibadah anu murni lillahi taala karena Allah taala. Matak Allah maka Allah nyarandikeun Allah hukana ieu saum ila nafsihi kadat Allah. Matak Allah nyarandikeun kana puasa ku Gusti Allah teh karena puasa mah moal aya karena puasa ibadah puasa nu dicantelkeun ka salian Allah. Atuh pantes Allah ngadawuhkeun dina ayatna faqala Allah taala as-saumu li wa anna uzi'u bihi. Ari puasa saur Allah eta keur kami nu ngaganjar, kami nu ngabalesna kana ieu puasa. Hadirin jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati, rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeuna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Mangga urang tutup sasarengan kedua majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.